Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Walidzalika qala Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayya min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru orang sadaya al-mukarram Abah anu ti Tumaritis, oge al-mukarram Abi anu ti Citeras, oge guru orang anu ti Binaya, sepuh orang anu ti Sukamana, oge anu ti sanes tempat. Urang doakeun guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna sadayana, amin. Pasihan kesehatan anu sampurna, amin. Pasihan rezeki nu halal seueur tur barokah, sehingga bisa ngelingan ngajak urang kabehan kana jalan kahadean, amin ya Allah ya Rabbal. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu dikomandani ku kasabuan urang Bapak Haji Nurdin, oge guru urang sahabat kula al-mukarram Kiai Encuk. Urang doakeun jadi payah perjuangan panitia sing dibalas ku Allah. Sebab ari ngaran panitia mah ulah-ulah nu ngadadak acarana, nu geus meunang musyawarah nanti 6 bulan keneh ge, ketika acara terjadi lamun eta sukses acara moal aya nu ngalah. Tapi lamun goreng becawat hiji be wat ngarenyeng 3 bulan diomongkeun ge. Benar. Tetap bagian besek dengan acan perang geus dak cenah ulah ngariung deui ka kalang anyar da ka bagian besek. Nah, ngan ikula rada aneh. Lempang tadi cuma tos asar ti imah di Kabupaten Serang, datang tadi lu bawa rapi bener. Para jamaah sedayana, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi anu hadir na ieu tempat, alhamdulillah orang bisa silaturahmi sanajan bari jeung nahan kahulap, nahan cangkel, nahan tunduh, bari jeung tiris orang bisa hadir. Mudah-mudahan naon anu tos dikorbankeun ku urang, naon baik waktu, tenaga, oge lamun jadi panitia madana sing dibales ku Allah, dicatat jadi amal soleh, oge diaku ke urang jadi umat Nabi besar Muhammad. Sebab lamun nurutkeun kahayang jam sakieu ieu nu nama lain ngahadiran pangaosan, benar. Nu nama ngeduh mie sedap rasa soko di hareupeun TV neuleusi jenar. Benar, nya waris si jenar geus kanyahoan ring anak tante Zora jeung anak Pak Afan. Sajuta nungguan si Wisnu nu kering. Tuh ada ya tanya. Padahal kan si jenar mah bogohna ka si Mirja. Mana pan masih Mirja wala ka si jenar bingung. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ieu mah lain ceramah, ieu mah ngobrol bae jeung dulur-dulur di Talanganyar. Lamun urang ngomongkeun muludan tiap tahun sok urang dilaksanakeun. Di Talanganyar sok ngayakeun lembur-lembur sanes ngayakeun, di Sukasari ge insyaallah tanggal 15 Desember ngayakeun. Sekalian kurang diberi kesempatan ngomong imang abejan ke 15 Desember minggu malam Senin kami di musola Thoriqul Ihsan Sukasari insyaallah ngayakeun muludan nu ceramahna Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Humaini
nu ngarupakeun incuna Abu Yadin Yati Cilongok ponakana Abu Yauci adi iparna Haji Budori ora keneh pantaran bola kasepna balas dari deket-deket lah bola orina ke Syahril di Tangerang mudah-mudahan orang bisa hadir waktuna. Nah balik deui lamun ngomongkeun muludan pan tiap tahun kurang dilaksanakeun ngan lamun ketika orang ngalaksanakeun muludan atau ngalaksanakeun naon bae nu penting kudu urang dirapihan atau dibaguskeun niatna. Rek naon bae urang ngalaksanakeun naon bae tujuan naon bae nu awalna kudu dirapeutkeun niatna. Karena ketika niatna bagus insyaallah hasilna bagus. Laju kumaha mun hayang niatna bagus niat tujuan urang ngayakeun maulid sejak nyaeta niat karena Allah hayang ngagungkeun kelahiran seorang makhluk termulia Nabi tersuci niatna baginda Nabi besar Muhammad. Lamun niatna bagus niatna hade niat karena Allah insyaallah tujuan orang bakal laksana niat orang hayang ngagungkeun lahirana Rasul harapanna supaya jaga orang bakal nampi syafaat mantana insyaallah tujuan orang terjadi atau tercapai lamun niatna bagus maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi hadim. Lamun niatna karena Allah bakal nyampe anu sesuai jeung hareupeun ku urang. Doang aya kiai boga murid 2 santri 2 nu hiji ngaranna Ali nu hiji ngaranna Akbar. Eta baheula pernah mondok bareng. Ketika geus di lembur eta si Ali teh inget ka guru neuleuh pelak tenan pelak kangkung marontok amat ya pelak kangkung asana kelar amat ya lamun dipikeun ka abah dan ka guru mati mirasaeuna dahar. Dialah pelak kangkung, dirabut, dibersihan, dibeungkeut, dibawa ka imah kiai. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Li. Damang Abah, damang Li. Naon Li? Kang silaturahmi bae ka Abah cenah ieu boga pelak kangkung inget ka Abah. Doangna Abah mah beuli kana kangkung. Oh, geura ampian bae ka dapur Li. Guruna teh ya. Akhirna guruna musyawarah di dapur jeung pamajikanna sang kiai teh deuleu mah Ali boga pelak kangkung sabeungkeut dibawa ka dieu. Pira ku balik ke pat deui coba bere naon bae ku urang. Ceuk pamajikanna teh apaan Mbah urang mah teu bogana naon. Aya ge cenah embe kamari nu nganteuran pan urang darah tinggi teu meunang ngadahar daging embe geus pikeun bae cenah kali eta embe Li bawa eta embe akhirna Ali balik mawa embe Ali nungtun embe di jalan Panggi Akbar di mana Li tos nong Abah cager pasti nungtun embe aing cenah tadi mawa kangkung sabeungkeut kunan balik tah mawa embe Akbar ngadenge Ali bebeunangan kitu otak bisnisna muncul si Ali mau kangkung sabeungkeut balik mau embe aing nok mau peuteui 2 empong asana kokono dibawa akhirna lempang ka pasar Citras meuli peuteui 2 empong nupang bagus na nupang mahal dipanggul dibawa ka imah guru. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Wih Akbar kebelaan Akbar nuhun Mbah cager Abah cager ayeuna Akbar puguh ieu cenah abdi tos meuli peuteui pang mahal ieu Bah di pasar wang bagusna ikhlas hayang kadahar ku Abah ikhlas tapi luak liuk mana ikan nang kebosan akhirna eta peuteui teh kiai bawa ka dapur bae bar geurang musyawarah deui kiai jeung pamajikanna teh deuleu mah Akbar mah peuteui nya baragus nya marahal pira ku balik ke pat deui boganan urang Abah teh apa embe hiji ge dibawa ku Ali teu boganan naon urang mah coba diinget-inget aya kangkung bawa Ali cocok cek kiai dampan mak urang mah asam urat mau ngadahar kangkung sok lemper digendek Akbar bar kangkung bawa tuh kan niatna salah si Akbar mawalna Ali datang mau kangkung niat karena Allah sejak hayang silaturahmi ka guru hayang keasaan milikna ku guru berupa kangkung sabeungkeut niatna hade balik mau embe Akbar niat hayang ngala untung datang mau peuteui 2 empong balik mau kangkung kan hees bae ngadahar kangkung mah niat heula urang lempengkeun ketika niat urang bagus kadituna naon nu kudu dirapikeun alasan nu kudu jelas rek naon bae urang nu dilaksanakeun alasanna kudu tepat kuari urang ngayakeun muludan alasanna naon karena ieu kuari loba jalma-jalma anu ngakuna Islam tapi pahamna beda jeung urang bedana kumaha muludan teresepeun rajaban hewaeun jarah kubul teresepeun tahlil gilaeun hewaeun kana pagawean nu sok biasa digawean urang tah lamun jelema kitu datang ka Kalang Anyar nanya ka ibu-ibu urang Kalang Anyar ibu urang mana Kalang Anyar sok muludan tiap tahun naon alasanna ngayakeun muludan
Cek ibu ngajawabna kieu. Kami mah turun nuruti mah jeung turuti kolot baheula. Dua mah kolot kami baheula yang muludan bae tah. Lamun ngajawabna model kitu beak dek keak dipantekan ka manehna. Artinya dipantekan atuh geus teu bisa kumaha, dipoyokan. Makanya alasanna kudu jelas, ulah nurutan. Lamun nurutan, ya Islam nurutan berarti itu. Alasanna kudu tepat. Kumaha alasanna tepat? Lamun hayang alasanna tepat, ayah hiji ulama seorang turunan Rasul nu ngaranna Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngarang hiji kitab ngaranna Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tafsir. Dina eta kitab ngajelaskeun bermacam alasan jeung tujuan kuna kurang penting bahkan kudu ngayakeun muludan. Salah satu alasanna ta'birun anil farah wasyurur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk ungkapan bahagia orang, gembira orang karena tos dilahirkan seorang makhluk termulia anu mawa risalah nu ngajadikeun rahmat ka sakabeh alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Bungah orang karena Rasulullah lahir, gembira orang karena Rasulullah lahir. Karena sebab Rasul lahir, orang bisa nyaho karena mana haram mana halal, bisa nyaho karena hukum-hukum jeung pelaturan si Allah. Lamun Rasul lahir, atuh meureun urang kuar incan Islam kabehan ieu mah bawa aya nu Hindu, aya nu Buddha, bahkan kana geus bisa jadi. Sebab Rasul lahir nyandak hiji ajaran, nanjak agama anu insya Allah lewat agama tersebut urang bakal disalametkeun di dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Niat tos rapih karena Allah yang ngagungkeun kelahiran Kangjeng Rasul. Nu kadua alasana karena urang bungah tos dilahirkeun Kangjeng Rasul. Didinya karak naon? Harapan jeung tujuan urang ngayakeun maulud. Harapanna urang nembongkeun cinta urang. Benar? Ibu cinta ka Rasul. Bogo ka Rasulnya tapi ngaran cinta mah eta kadang-kadang aya dua bagian, aya dua klasifikasi. Nu hiji cinta aya cinta nu asli, dua cinta palsu. Aya cinta nu murni, aya cinta nu gombal. Gombalnya gombal ngomong doang. Ngomong doang maka bege bisa ngomong cinta, tapi beneran cinta dan can pugu. Nu kumaha nu gombal? Atuh da budak ngorang mun ngarayu teh ya. Ibu kamu pernah makan kaca spion ya waktu ngidam? Kok tahu? Karena bawaannya aku pengen ngelirik kamu terus. Gombal ya anu kitu eta. Laju kumaha ulah hayang supaya ulah disebut gombal. Cinta urang ka Rasul hayang kasebut cinta nu asli. Cinta nu asli mah butuh kana bukti, butuh kana ciri. Buktina naon? Cirina naon? Cek Syekh Fadl Ilahi dina kitab Hubun Nabi wa Alamatu. Seorang ulama kelahiran Pakistan ngarang hiji kitab ngaranna Hubun Nabi wa Alamatu. Dina eta kitab dijelaskan aya 4 bukti atau ciri umat anu beneran cinta ka Rasul. Lain lalagaan, lain sekedar ngomong, lain sekedar ngaku. Naon bukti jeung cirina? Nu kahiji hirsun ala ru'yatihi wa suhbati. Jalma anu beneran cinta ka Rasul mah cirina hiji ngabogaan rasa rindu jeung kangen. Rindu jeung kangen. Bohong cintana lamun teu aya rindu, palsu cintana lamun teu ngabogaan kangen. Lamun hayang disebut cinta beneran kudu aya rindu jeung kangen. Naon rindu? Rindu mah teu pang di sapoe sari sami, teu pang di saminggu sari sabu, teu pang di sabulan sari sataun, eta ngaranna rindu. Doang budak ngora tadi kene tos panggih balik di pengkolan geus SMS deui. Geus disare can pae eta kudu rindu. Ibu, lamun rindu manggi salati sakedeung teh hareup berjamaah bae ka mushola geus sari saminggu bae rasa. Eta rindu eta. Ieu mah pan salati gawe ka Jakarta geus 6 bulan teu balik-balik nelpon mah cenah moal bisa balik ya can ieu gajian. Teh ka teu balik geus sataun nu penting kiriman moal bulan aja. Eta nu kitu pan ngopi mah eta ngomong cintana. Rindu jeung kangen teh kumaha ka Rasul? Rindu jeung kangen selalu kabayang Rasul, selalu jadi ingatan Rasul. Doang para sahabat baheula ketika manehna dagang kaluar ti Madinah, aya nu ka Yaman, aya nu ka Syria, aya nu ka Mesir.
ketika balik ke Madinah sanggeus berbulan-bulan dagang di luar kota Madinah, lain hayang ngeuleuh pamajikan heula, lain hayang ngarangkul anak heula, tapi lumpat ke masjid sejak hayang panggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Saya tadi urang kasalaki ya ibu ya, lamun ibu hayang disebut cinta atau beneran bogohna kasalaki kudu aya rindu jeung kangen. Kumaha carana? Lamun hayang ngabogaan rindu jeung kangen sering diomongkeun ka Rasul, kumaha sering diucapkeun ngaranna lewat sholawat, sering ngaji tentang akhlak budi pekerti Rasul, sering ngaji tentang perjuangan Rasul, sering ngaji tentang pengorbanan Rasul. Hal itu bakal ngamunculkeun rindu jeung kangen ka Rasul. Mun kasalaki omongkeun puji alus, mun panggih ka kami mah nya kakak kitu eta. Panggih di dapur kak, aku cinta padamu. Bahasa kemarin lebih keren. Lempang ka kamar kak, aku cinta padamu. Omong-omongkeun, eta teh menunjukkeun rasa cinta. Bisi hayang ngajar kedeung balik di dieu ibu. Datang ka imah, sotkeun heula besek. Tungguan salaki nu balik paneuri teh mushola. Datang ka imah cekel beulna, kak. Aku cinta padamu. Babadean ada salaki dong kumang. Paling nyabak tarang ibu, jadi istri tarang. Gua mama kasih lain. Putih lo pandang, terdoang ke anyar. Tak urang ka Rasul kumaha supaya urang cinta ka Rasul, rindu jeung kangen ka Rasul. Doang supaya keur urang anyar keneh nikah. Keur anyar nikah pan bu, perasaan ge beda. Ulah-ulah nu meunang bobogohan, nu meunang ngajodokeun ge aya geus beunang rata mah romantis bae. Mak kolot baheula eueun bobogohan tak tanyakeun dia dijodohkeun bae. Baheula mah narurut ieu, mun budak waris wares ya dijodohkeun. Kecuali lamun geulis bigang makarak bae. Baheula mah kolot baheula eueun bobogohan. Panggih henteu, wauh henteu, nganjang tan pernah lembur pa jauh-jauh. Sapopoe atuh waktu kita masing-masing lalakina ngamon kebo awewe ngamon bae. Nyaho-nyaho diamprokeun be ku kolot. Ijab kabul pan jadi beres. Anak mah teh nyaona naon? Nu beres urang mah peuting nu jadi masalah. Di kamar. Itu wau paning teu wau henteu. Ulang heuleung geus leuing deuleu. Cek di kamar ari kakak saha. Cek salakin ting nyawa gitu wau ka dia cenah ieu. Dia di kamar kuduan kitu urang sasalaman yang bapak dia ijab kabul dong. Ori mau disalakin dia gitu. Pusang ketemu kalakuan teu nyaho kana pagawean nu biasa digawean geus nikah kolot baheula mah saking apikna saking polosna kitu. Mun budak kuari encan nikah geus arapaleun bener. Kolot baheula mah saking ketemu pagawean anu kulintiran tengah imah kok pagapang iku mitoha. Ceng can sare tacan Pak. Kunaon? Bingung kunaon? Eta di jero pamajikan kula. Ah, pamajikan aceng eta. Batu geus kitu kudu kumaha ya kami Pak. Oh, aceng teh nyaho kitu? Teu nyaho. Emang aceh sapopoe namanya pagawean ngangon ke bapak lempang mata subuh balik ke maghrib di minggu sampai Senin tanggal berapa perian ngangon ke bapak laju ngangon ke bapak terok nyawa karena naon belok Pak tak eta pamajikan teh aceh koring geus halal beunang dikukumakeun iku aceh beunang Pak dicekek beunang ulah cekek mah dikukumakeun di rejeng hari rejeng naon Pak rejeng teu ngarti keneh bae ku polos kolot baheula rejeng teu ngarti henteu geus asup ka kamar ceng ulah kudu rese-rese ngan men eta ku bapak da bejaan asup ka kamar pencetan awak nu paling teuas engke asupna laporan teh pamajikan nya ieu teh ngomongkeun ka polos kolot baheula asup ka kamar teu kaluar deui beres isuk-isuk penasaran gitu ana ditanya anak anu bikang neng ka dieu waduh nasib dia teh beneran boga salaki polos jasa. Maksudnya Pak, air kerpeting naon memang sare. Atuh teu nyina naon ya sare bae biasa. Pira aku geus dibere nyaho carana. Teu Pak. Coba ingat-ingat. Oh, rada aneh memang sare eta salaki. Mencetan ping-ping. Ping-ping neng lain, ping-ping manehna atuh. Beteungna deui, sirahna deui. Pas sirahna lumpat ka mana? Ka WC jadi babes-babeskeun cenah sirahna. Salah paham cek mitohana nu teuas tina awak aceh asupna parantiki pamajikan nu teuas dianggap nasirah parantiki pamajikan wese kan bokolopot eta tapi aing geus timudrata mah romantis bae kangen bae rindu bae urang ka Rasul kumaha carana supaya dong anyar keneh pangantenan hayang panggih bae
dahar selingkuhan, romantis baik, perasaan cinta gede baik. Pada yang nyarkan emang majus gimana wani yang salah kira begitu. Beneran mau, lamun kuari wanita taruhan pula saat ini ditanya oleh tulisan salah sih. Ayo, bugus salah ke macul di sawah yang majus balik ke lah kayak mau bajir ke kampung majikan. Romantis. Lamun orang rindu jeung kangen ka Rasul selalu terbayang, selalu kacipta. Pan urang macan pernah panggil ji Rasul teh ngadenge suara ge can pernah kumaha tadi ucapkeun terus ngaranna sholawat eureun ngaji tentang akhlak Rasul eta bakal ngamunculkeun rindu jeung kangen urang ka Rasul. Baheula aya sahabat ngaranna Ja'far bin Abi Thalib. Eta sahabat Ja'far perang, ketika perang tanganna putus terus ninggal syahid dikubur. Ketika Rasul keur ngobrol jeung para sahabat lain, Rasul ngeureunkeun obrolanna ngajawab salam. Nanggah kalur langit bari ngajawab salam diteruskeun ku ngobrol. Beres ngobrol sahabat nanya, "Ya Rasul, eta Rasul tadi ngobrol jeung saha? Ngajawab uluk salam saha?" Ceuk Rasul tadi Ja'far datang. Leungeun anu buntung teh diganti ku jangjang, dikawal ku para malaikat. Ja'far anu geus pindah alam, geus di alam barja. Nepungan Rasul masih di alam dunia, urang ge bisa bae. Sanajan urang masih di alam dunia, Rasul tos di alam barja. Mungkin sanajan terpanggil langsung bisa hadir lewat mimpi. Pan urang hayang mimpinya panggil Rasul, benar? Ieu mah ngimpi beda urang careuh udah buka Rasul. Supaya rindu jeung kangen urang muncul ka Rasul. Doang ketika anyar keneh nikah, keur anyar keneh nikah, majus teu wani pada salah ke dihareupeun ibu. Hayang majus di kamar ditahan bae. Ngabelaan ngabohong. Neng kakak rek ka dapur aya perlu. Hayang minum lain ka dicanakeun lain, perlu khusus ieu mah. Orang hayang majus di dapur eta. Jebrut sekali balik deui ka kamar. Hayang keneh bae ka dapur deui. Ngatilu kalian pas ngajebrut hayang batu. Ai deuleu kan mitoha keur ngadarungkup udah kenal. Teu kadeuleu ditanya. Iya emak jeung bapak tira ti baju sateng mah mimiti. Atupan mah anyar keneh. Kadiekeun mah atuh biasa ngaran pasea ieu nya. Urang teh ka Rasul ulah doang rumah tangga. Ai rumah tangga mah awal romantis. Kaditukeun mah pasea. Cinta geus ngurangan, bakal ngadituan eueuh nu nyesa paling karunya, bener. Tah. Ka Rasul mah urang doang anyar mun bisa. Ai urang opan rumah tangga setahun 2 tahun geus dor dah. Ai nu paseana saminggu sakali. Ai nu ngalpoe bae. Ngan bikang mah mun pasea setelah diteliti cetai punten. Kula pernah ngobrol jeung ahli peneliti psikologi perempuan. Penasaran kananya. Eta cek ahli psikologi, awewe lamun marah sok pasea jeung salaki kabagi 2 tipe. Nu pertama tipena vokal. Nan vokal bebeakan. Mun lalaki ngomong hiji manehna 10. Lalaki karak molotot mainan geus modal. Lalaki ngagobrak banyak mainan mah geus dalakan dibanding-banding. Nu kitu vokal bahaya, bahaya. Tapi aya nu leuwih bahaya. Nu kumaha? Nu tipe kadua ngaranna tipe pasif. Lamun marah cicing, eta leuwih bahaya teh nu kitu. Urang lamun boga pamajikan ka pamajikan mun pasea sok cicing bae eta ulah ngarasa meunang eta. Usah dewan. Ulah ngalagaan. Soalnya pernah kejadian tadi. Lalaki nama geus marah ka dia ka ditu. Ieu pelajaran dia, palur haywan dia ulah bae udah dergapun ieu ieu. Lalakina marah bebeakan ka ditu. Musagala diomongkeun. Ai pamajikan mah nyekel remote ngehenen bener sih. Heh, sering ketemu lawan eta panu kitu. Penasaran ditanya. Ai cenah siangan teu marah kitu kakak mun pas esok cicing bae. Teh pamajikan teh atuh marah bae Kak. Pancen teh kumaha? Kami mah mun marah ka kakak teh ku omongan, ku sikap kami mah. Jaing telok digebuk telok dicekek ku sih lain gitu. Mun marah ka kakak kami pake bebersih. Ngepel. Wih, atuh bagus tuh. Nikat kamar mandi. Wih, atuh mantep. Nikatan WC. Iya tuh bisa antang ngaranna sia cerdas. Menyikat WC-na pakai sikat gigi atau dipakai pakan malpoe. Kan eta cek salakina hae gitu main malpoe. Oh, dol ieu dipake nyikat cenah beda bauna ge. Eta lamun boga pamajikan doang kitu eta ulah ngarasa menang. Bahaya, bisa-bisa kopi urang isuk-isuk lain make gula. Mecin biasakeun, mah budah we. Saya mah biasa ieu nya.
tak urang ka Rasul teh kumaha munculkeun rindu urang, munculkeun kangen urang supaya urang terus-terusan hayang rindu jeung kangen ka Rasul. Kumaha carana? Maca sholawat eureun-eureun. Unggal poe minimal 500. Tos salat zuhur 100, asar 100, tiap tos salat fardu maca sholawat 100. Laju ngaji, ka pangajian sok dibahas tentang akhlak Rasul. Perjuangan Rasul, agungna budi pekerti Rasul, hal gitu bakal memunculkan rindu jeung kangen. Ngan masalahna urang mah lamun ngaji hula naudzubillah benar. Gogodana gede jasa, ngan ngaji. Eta lamun anda ka pangajian lain heula neureusna nu dihandap dangah heula ka langit. Waduh, cuaca ka mendukung. Balik deui ka jero. Karak reudem doang. Tapi dangdut hujan pergerakan dolar ke rumah payung Pak. Nanti mecen ke kabul awan doang ya lah. Tah, ngaji menggoda nanti teh. Bahkan ketika orang ngaji, cek guru orang baheula, eta memeh ngaji, orang memeh ngaji. Eta di tengah orang, eta di majlis, namun di majlis teh, namun di musola teh mah. Setan teh keur ngaganggu ngagoda. Aya nu tergobak, aya nu main yeye, aya nu bebentengan, aya nu geus pokona segala kaulingan setan di tengah-tengah orang, eta deui doang urang. Ketika guru orang mulai karena pengajian maca bismillah eta setan bang ngalumpatan keluar ke majlis. Ngan memeh keluar maju heula setan. Nu maju setan nempel kana mata terus babawan hayang hees ke ngaji. Eta ulah lamun aya nu ngaji matana peureum. Kenapa jus? Setan. Nempel kana tonggong pegel hayang nyerande bae. Kerebut depan tembokan aing deui nyanyer aing deui. Maju setan nempel kana tonggong eta. Nyempel kana tuur lemper hayang ngalang bunjar bae. Teu peduli harapan kiai uas kemagahan. Ngomong ini mah. Ini cenah jang kiai cenah mah malah lemper suku menang ngalang bunjar. Cek kiai teh menang mah ngalang bunjar. Pencetan ge sakalian melunjak. Tujuh setan, ngan lamun nuker ngaji teh sok aya nu hees sabari ngaca. Eta mah doang tujuh setan jeung bukur-bukurna. Ku kaburu keur ngaji jeung ngaca hees teh ya. Ngaji tentang akhlak Rasul, budi pekerti Rasul, keagungan Rasul, perjuangan Rasul, pengorbanan Rasul bikin umat nah hal kitu bakal ngamunculkeun rindu jeung kangen urang ka Rasul. Lamun aya rindu jeung kangen karak urang beneran umat anu bener cinta ka baginda Nabi besar Muhammad. Terus ya terus. Jam 10 hari jenal anu sampai 12 lain. Nu kadua naon ciri umat nu beneran cinta ka Rasul. Cek Syafadul Ilahi na kitabna ciri umat nu beneran cinta ka Rasul imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Jalma anu beneran cinta ka Rasul selalu ngalaksanakeun naon anu diparentah ku Rasul jeung ngajauhan naon anu dilarang ku Rasul. Secara bahasa simpelna jalma anu cinta ka Rasul ngabogaan kesetiaan. Bohong cintana lamun teu setia, palsu cintana lamun teu setia. Karena setia modal dasar bikin menunjukkan cinta urang ka sahabat termasuk ka Rasul ka salaki kitu. Karena awewe seorang istri wajib setia secara mutlak anu jadi salaki. Kadang ibu seorang istri wajib setia secara mutlak anu jadi suami. Tapi punten 1000 punten lalaki sebagai suami wajib setia secara mutlak anu jadi istri. Moal diganti kula omongan aja silakan. Dicegat kurang kalangannya moal dirobah kula omong. Nah kitu bae. Sieun nama geun maksudna kula teh kieu urang keur naon keur hayang ieu kula hayang aku umat Rasul setia ka ajaran Rasul. Maksudna lalaki itu wajib setia secara mutlak anu jadi pamajikan. Karena lamun suami wajib setia secara mutlak anu jadi istri, aya Quran anu dilanggar. Kupingkeun Bu. Lalaki itu wajib setia ka istri. Karena lamun lalaki wajib setia ka istri secara mutlak, ayat Quran anu dirempak. Mana ayatna? Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Lalaki lamun mampu jeung adil, artina silih mutlak mah mampu jeung adil, beunang boga pamajikan leuwih ti hiji rek 2 rek 3 rek 4 mangga. Ieu hukum Allah ayat Quran. Eta apal teu?
karena apa ayat eta yakin teh ibu percaya tuh iman tuh karena ayat eta iman tuh ayat Quran tadi dibacakan kula iman tuh ibu ini menyangkut dengan akidah orang pan rukun iman percaya kena kitab-kitab Allah termasuk karena percaya karena hukum-hukum Allah ayat tadi kula dibaca ibu iman tuh percaya tuh tunggu beres nak urusan udah nyerahkan kula eta hukum Allah artinya lamun orang setia pakai eta setia nama maksudnya orang kudu mendengar menurut karena perintah Rasul jeung menolak karena naon anu dilarang ku Rasul udah dilakonan di mana tersusun ayatnya di mana tersusun prinsip dasarnya pedomanna dina kitab suci Al-Qur'anul perintah Allah udah disampaikan ke Rasul disampaikan ke umatna naon nu di ayatna Quran haram cek Quran haram cek kurang halal cek Quran halal cek kurang hayang lambe Al-Quran rujukan boga cita-cita naon Al-Quran pedomana boga kahayang lambe Al-Quran rujukan hayang lambe hayang loba duit Al-Quran ibu bu hayang loba duit Al-Quran cek Al-Quran kumaha hayang loba duit babare hayang loba duit cek Al-Quran mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Cek Quran lamun hayang loba duit babari sodako hiji dibalas 700 sodako 1000 dibalas 700.000 sodako 1 juta dibalas 700 juta jadi ibu lamun hayang boga duit 700 juta teu hese teu susah bikin eta 1 juta ka masjid nu keur ngabangun bikin eta 1 juta ka pesantren nu keur dibangun bikin eta 1 juta ka mushola anu keur dibangun eta secara otomatis 1 juta nu dibikin bakal jadi 700 juta panggil langsung teu langsung aku di akhirat panggilna sebab kudu yakin orang kudu yakin ketika orang beribadah beramal yakin lamun orang yakin bakal ngenahon yakin bakal tenang kumaha yakin bakal tenang lamun orang beramal beribadah penuh keyakinan sanajan ada di dunia teu dibalas yakin di akhirat dibalas naon bae sanajan cenah di dunia orang masya Allah hirup susah boga pamajikan hiji carewet naudzubillah Onges pokoknya Allah senang mah, tapi orang taat ke Allah, ibadah ke Allah, ngajauhan paharaman ti Allah. Cek Allah hiji lalaki bakal dibere hiji gedong di surga. Mirasa tuh, hiji lalaki hiji gedong di surga. Lurah hewan, lamun orang taat ke Allah, hayang nyandung di dunia teka sampai di akhirat ya dibere. Hiji lalaki hiji gedong, gedong di surga itu sakumaha kamarna, eusina 70 kamar. Segede kumaha kamarna hiji kamar eusina 70 bidadari asal kuat dan nangkoda da lor hewan 70 sakamar aduh tak yakin urang makanya yakin tenang hidup lamun urang yakin beramal pasti dibalas ku Allah sanajan terpanggil di dunia di akhirat langit tenang hidup pikir ngagambar penjelma yakin hirupna tenang contohan urang lamun urang dicukur di pangkas rambut lalaki ya dicukur di Binaya di tempat pangkas rambut si Padang etapan ketika geus beres dicukur eta urang di barekon teh ku kain manusia bisa berkutik kan tukang cukur ngaluarkeun peso nya seukeut pesona sret peso lipat ieu urang teu bisa berkutik di barekon ku kain na mata urang muka peso sadieun kaloang biasa sret etapan urang lamun goreng pamikiran henteu yakin geus kuda-kuda atau lumpat urang teh sadieun kana gerong ih tapi kurang yakin eta peso si Padang tuang cukur lain jeung ngagelang baheung urang tapi jeung ngerokan bulu sawan urang diburi ya bulu sawan makanya ketika dicabut eta peso dihareupeun lalaki nu keur dicukur tenang bae henen bae dibarekeun ku kae alah moal pae hae bulu sawan ieu tuh jelema yakin gitu tenang gitu tempo guru-guru urang para guru-guru urang usaha henteu boga pagawean henteu penghasilan teu aya tenang bae hirupna percaya ke Allah urangnya gitu kudu gitu sanajan susah kuari balangsak asal ulah balangsak susah asal ulah balang tenang bae susah mah di alam dunia balangsak ulah hayang sebab susah jeung balangsak beda lamun susah
beas aya 2 liter deui, duit aya 20.000 deui, hutang di warung aya 50.000, anak sakola 3 bulan teu kabayaran, eta susah keneh mah. Mun balangsak ti susah nongkos deui jauh keneh. Nu kumaha balangsak? Duit geus teu boga, beas teu boga, hutang unggal juru nu nagih nya polisi jawara. Anak nu gede bikang ngajablay nu lalaki nu jadi tukang narkoba, maling motor bae ditewakan ku polisi, nu bungsu nyare hewan nyaradangan hulu. Nah pamajikan mengek eureun-eureun. Hayo. Eta balangsak ngaranna. Ulah hayang kitu mah. Lamun urang dibere susah dia, geus yakin deh ka Allah. Nu penting urang taat ka Allah, pake aturan Allah. Di mana? Aturan Allah nu ngarupakeun tidinya kumpulan perintah-perintah ti Allah jeung laranganna dina Al-Qur'anul Karim. Nah Al-Quran tadi dibejakan hayang sugih babari sodako hiji balas 700 1 juta 700 juta masalah nah urang maya ai loba duit hayang ai sodako hula benar ai sugih mah hayang tabehan ya benar men padahal mah eta jadi jelema sugih ulah hayang-hayang teuing sebab jelema sugih mah ku Al-Quran ge diancam bae. Ai Rasul memantak Rasul mun ngadoa eta Rasul lamun ngadoa kieu Rasul Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan Gusti hirupkeun abdina kayan miskin maotkeun abdina kayan miskin eta doa Rasul mun bisa mah doa eta nu dilobakeun para kiai apaleun doa eta kabeh guru-guru urang termasuk ulah apal mun aya dibacakeun mah tilok sarua bae. Yang kalau misalkan dibacakan di tempat umum ibunya kana maknana mama anak naik ngaminan sakiri punna hirup dak ngaminan doa eta cenah bari kudu bae urang mapan hayang loba duit hayang senang teu benar punna loba duit senang kan jelema loba duit ngajak saha jelema duit loba senang itu dirangkas aya jelema sugih dirangkas mau lebih jakeun ngaranna duitna bae unggal Pak tanah nanggal pelosok sawah nanggal juru cek urang senang jaloba duit cek urang anu susah nempono kitu senang padahal mah hatena mah jero-jero naon napa siksa jasa kunaon muriangan naon muriangan kencing manis pan kencing manis mah dahar itu nang leuwih sakali sapoe sangu beureum doang sakeupeuh dawal we urang 20 kali ge sapoe urang nyarekan aya ka sae beasna wae ayo senangan saja coba senangan saja dinya bae bisa dibayarkan kurang kan. Jadi tuh bisa ngajamin jelema loba duit loba pakaya hirupna senang tuh bisa. Contohna tadi jelema loba duit teu kawadahan, dahar sakali sapoe. Urang ngerti isuk sampai ka sore dahar bae tah senang. Eta jelema kaya teu bisa jangan senang. Pamajikanna geulis, pamajikanna eta jelema kaya teh. Geulis. Jelema kanu loba duit masuk kawanti pamajikanna geulis ieu. Nya. Ngeun eta pamajikan geulis ya pan diabet mah eta na ketok udang mah. Lelagaan. Beneran nama pun jangan makan cing manis mereka nggak telepon dah makanya lu pemajikan gelis direget atuh ngangan ngacak pun tuh bae lu hayuan tuh bisa kumaha aya eta teh hudang mah tapi urang sanajan hau gendol pemajikan nganti kumaha bisa bae ya anak hiji jelema sugih teh anak mah hiji dok loba jelema kaya anak mah hiji we bengal naudzubillah takol sebelah beungeut anjing sebelah ceuli mus kasus narkoba bae tewakan ku polisi nyesek aten ayo di mana senang tapi tetangga aya jelema miskin anak 12 hirup mah senang balageur calageuran mun paling elah resiko haram bae bele kawan tapi kan hirupna senang dirinya bae jelema loba duit bisa ngajamin hirupna bakal senang urang mapan hayang mah kaya teh senang bae nya padahal mah hirup mengenang jadi miskin mah tiis terasaan di dunia anak keneh geus geurahun jelema miskin mah adem contoh ka inu kanu pula sok aya datang babaturan atau tamu nu silaturahmi anu ajang lewat mampir eta lamun datang mah jelema kaya sareuk seuk ngurusanana kumaha sareuk mah bere kopi teu daek teh manis teu daek susu diasaan doang caul mun air di toilet doang lain sareuk seuk urang ngangsuhan tapi lamun nyemah na jelema miskin jelema susah atuh puas ka sangarawatan ase goreng kejo sabesek be ya tanyarap di mana kopi samuk be ya ngarewas di aya keneh cenah nambah deui jirang jelema susah di dunia keneh ngeunaheun di akhirat mah leuwih ngeunaheun susah kunaon sebab di akhirat bakal eta di tempat ngaranna yaumul hisab dina eta poe kabeh dihisab ditanya segalana lamun di dunia digambarkan doang di bandara aya ngaran imigrasi
Eta di bandara di imigrasi itu bisa lewat kabeh jelema kecuali kudu diperiksa heula. Digudai sagalana. Bisi mau narkoba, bisi mau bom, bisi mau barang terlarang, digudai di imigrasi mah. Jelema kaya diumpamakeun jeung jelema anu mau koper 20 atau 10. Jelema miskin mah hebat teu mau naon, mau gudang rembeureum dong kantong helak. Tak eta nu mau koper mah di imigrasi kabeh digudai dibongkaran. Nu mau koper masih dibongkaran, nu mau gudang rembeureum mah geus ngadapang di imahna bari ngopi. Beres ngelangan jasa. Jelema kaya kayak gitu mungkin dijaga. Maksud kaya teh duit miliaran triliunan. Ai karak bukan duit 1 juta 2 juta mah kasebut kaya gitu mah. Jadi itu ditanya jelema kaya, kaya usaha naon boga pabrik Gusti. Karyawan aya 2.000. Duitna sekian miliar. Ka mana? Pakai ieu, pakai itu, pakai ieu. Papeh tanya. Tapi jelema miskin mah ngeunaheun. Urang mana? Kalang anyar Gusti. Usaha naon? Nah, kudu nyeuseuh paling jeung ngoyos. Duitna ka mana? Dea pakai dahar. Terus asup ka surga. Terus ayo. Ngeunaheun teu? Ini miskin teh mah ngeunaheun dari pan orang masuk ke hayang bae karena kaya maksudnya kumaha orang hayang kaya Al-Quran rujukanna selain orang kasupkeun jelema anu berpedoman karena Al-Quran orang teh nurut kana perintahan Rasul ciri cinta orang ka Rasul Al-Quran jadi pedoman hirup urang hayang naon bae Al-Quran jadi jelema kaya aya berpedoman kana Al-Quran asup surgana ge pangeulana urang mah kaya karak hayang jadi kudu aya nu jadikeun pedoman Al-Quran. Bahkan di Al-Quran ancaman pikeun jelema kaya loba jasana makanya ulah hayang-hayang jadi jelema kaya jelema miskin geus susah diusapan bae ku Al-Quran diusapan bae ancaman loba kumaha cek Al-Quran walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-Quran jalma-jalma anu kaya nusok nyimpen harta bendana berupa emas jeung perak telok diinfakkeun ke jalan Allah sedekah tilok zakat tarat jelma kaya anu bener kitu fabasyirhum bi'adzabin alim bejakeun siksaan Allah geus perih nungguan maka Allah yang kaya nah siksaana yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam jalma anu model gitu engke di mana kiamat geus terjadi bakal diasupkeun kana neraka jahanam brus dibeuleum make suluh neraka jahanam dicampur ku pakaian telok disodakohan telok di jakataan dibeuleum ngagobrak seunna ge mah ayo sanu yang kaya geura dibeuleum dong fatuqwa biha jibahum disetrika beungeutna cos beungeut disetrika lain merek kosmos setrikana jahanam merek nage panas lah heak kalau bateran pan banget tadi setrika banget anu sok manyun ketika dipenter urunan muludan lunas tuh ya hah urusan aja pula ya pada itu lunas nah banget doang mau disetrika kemudian ada yang disetrika wajunubuhum beten nade disetrika cos banget tadi setrika beres beten deui disetrika pan beten disetrika beten anu sok barang dahar seubeuh kepikiran tetangga keur lapar disetrika mah cos ayo bangetan doang ditangkupkeun deui waduruhum tongkong nade disetrika cos mah yang disetrika hah yang disetrika miskin bae makana mau ada setrika nih cenah jelema kaya menyenangan bisa meuli kadaharan nu ngareunang nu marahal mamanggal ku jeung lokasi deui dahar emang jelema kaya bisa meuli kadaharan mahal tapi teu bisa meuli nu ngaranna ngeunah dahar jelema kaya bisa meuli kadaharan ngeunah tapi teu bisa meuli ngeunah dahar lain ku sebab kadaharan ngeunah lain ku sebab kadaharan mahal ngeunah dahar mah kucag aduh kercager bulu pedak peremben mah bener tuh selain dicager mah menyeunah dahar apa tos nyeuseul ngepel ku kumas tengah poe dahar jeung lukasin bali tunggu aku sering lagi sapi bae lapar pertanyaan anak kuari nu sering lapar jelema kaya apa jelema miskin sama yang merasa dahar mah miskin bae
Artinya berpedoman karena Al-Quran. Naon bae nuna Al-Quran kudu dilaksanakeun, haram cek Al-Quran, haram cek urang, wajib cek Quran, wajib cek urang. Eta karena urang berpedoman karena Al-Quran. Sebab cek Al-Quran hati-hati ketika orang nyiar nafkah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ulah sok barang lahar anjeun, karena harta dulur anjeun ku jalan anu teu bener. Hayang sugih mangga ulah nipu. Hayang kaya mangga ulah timbangan. Hayang loba pakaya silahkan. Ulah geser-geser batas tanah atuh nyecerekan jalengan. Eta mah kitu ngaranna kayana berpedoman kana Al-Quran. Terus ya terus. Nu katilu naon cek sifatul ilahi ciri jalma anu cinta beneran ka umat Rasul. Pantari nu pertama naon aya rindu jeung kangen. Nu kadua ngalaksanakeun parentahanna jeung ngajauhan laranganna anu tersusun dina Al-Qur'an jeung hadis. Nu katilu naon? Nu katilu nyaeta nasru sunnati wa dubu an syariat. Jalma anu cinta ka Rasul siap membela sunnah Rasul jeung mempertahankan syariat Rasul. Eta karena umat nu cinta ka Rasul. Ieu di zaman kualipan ieu loba paham nu geus teu balenger geus datang. Paham angkus aliran geus datang, globalisasi geus terjadi, teknologi geus melanda. PR urang, tugas urang kudu bisa milihan, bisa milih jeung milah mana nu sunnah Rasul, mana nu lain, mana nu syariat Rasul, mana nu lain. Ulah main gawean we urang tanpa berpedoman karena sunnah jeung syariat Rasul. Naon contona? Pati umur orang hirup orang zaman kuari teh kudu kieu rumus nu dipake. Rumusna kumaha? Ketika urang rek ngalakukeun naon bae, rumusna hiji ayana Qur'anna eueuh, dua hadisna aya teu, tilu salafus saleh ngagawean teu, opat ulama nganjurkeun teu, lima mangpaatna aya eueuh. Ulah main gawean bae nanaon ge. Eta rumusna nu dipake. Urang apa? Main gawean bae. Contoh naon, kedeung tanggal 1 Januari. Naon, niupan tarompet pada tahun baru. Amplong-amplongan ka pantai. Ngadeun hayang niupan trompet jeung muleuman petasan. Eta syariat Rasul lain. Nu di lembur di pos ronda, meuleum lauk, banggang hayam, rame kabeh. Eta nu kitu sunnah Rasul lain. Emang lamun manggang lauk jeung manggang hayam pas tahun baru, tahun hareup bakal ngalobaan duit? Teu jamin. Urang manu kitu digawean. Jadi nanti nulain sunnah jeung syariat Rasul digawean ku urang. Ulang tahun. Urang kalang anyar sok ulang tahun. La ilaha illallah ugar delagana. Tadi teh rumusna pan lamun ngalakukeun bae deuleuh Al-Qur'an aya eueuh. Hadisna aya teu. Kuari kula rek nanya ka ibu. Ulang tahun aya na Qur'an eueuh. Mesti bukan gitu. Belum rajin bukan Qur'an main eueuh bae eueuh. Puasa 2 minggu doang ini di Quran kan itu ditutup deui baju can kabeli daging can kabeli kue can nyeuna tuh geus hayang mah di Quran ge Pak ditanya ulang tahun aya Quran eueuh nu kitu karena so tau mah mun endeuh ditanya ku kula aya eueuh Quran balik nanya ibu aya eueuh emang eueuh ji gitu nanyana eueuh ulang tahun Al-Qur'an teu aya hadisna teu manggihan ulama teu ngagawean salafus saleh teu ngalaksanakeun mangpaatna eueuh ai urang kalang anyar digawean bae kunaon judulna nurutan tah jelema kaya kaya karena kayaan segitu cek ulama lain nurutan jelema kaya ulang tahun nurutan naon nurutan jelema lieur hitung kurang lieur nanya ayo pikir kurang buka ya panikiran ulang asak-asak masuk ulang tahun eta kue karena piring ya cek urang mau cager lamun hayang di dahar tinggal bismillah di dahar urang keleueur ka warung teh meuli lilin tah lieur tah hiji tah mulai muncul lieur tah lilin lamun bisa ngomong pasti ngomongna kieu cek lilin keur ngedeng bae aing keur ngeunah ngadang cek lilin di aing dibeuli cek parang saing mah panas poe can oleh terang naon ieu dibeulian dibawa eta lilin ka imah celek di dieukeun kana luhur kue lilin aing mata kahar ti biasana didieukeun na luhur piring. Kunaon ieu na luhur kue? Teu kebel dibeulem. Teu kebel dibeulem, laju nyanyi-nyanyi kakawihan. Wah, kakawihan. Geus beres kakawihan nyanyi-nyanyi, ditiup teu kebel umurna eta lilin. Oh. Eor salemburan saimahan keprok, ngeprokan budak leutik anu niup lilin. Clear di dia muka sebutna kunaon eta budak leutik niup lilin kudu teh dikeprokan. Ini ompongnya bisa niup lilin kudu teh dikeprokan.
pan meureun ketika urang keprok bunga teh ngalaksanakeun atau ngalakukeun hal anu sulit bisa ngalaksanakeun. Contoh, urang Citeras main bola jeung urang Rangkas. Di babak kahiji sampai babak kedua kosong-kosong keneh, nu bisa masukkeun. Puyeng-puyeng menit terakhir diatur strategi. Akhirnya setelah ditendang langsung ke pinggir, ke sayap kiri, diumpan ke striker, ditendang langsung gol karena gawang urang Rangkas. Pan urang Citeras bunga keprok kabehan. Ka tengah lapangan beri ngalung-ngalungkeun sendal. Ku bunga hese masukkeun bola karena gawang batur. Diuk lilin. Coba namanya sana. Kudu keprok selemburan. Ayo pikirnya sakasa urang kabehan. Lamun eta mah kieu eta nu ulang tahun si budak leutik teh ya. Hayang supaya dikeprokan jelema loba, ulah niup lilin, dituduhkeun ku ulah tempatna. Tuh di Cikande, aya pabrik anu congor corong seuneuna sakit cangkeng. Gebul-gebul ka luhur. Eta budak leutik ulang tahun bawa ka Cikande, tah niup corong seuneuna eta. Lamun parem, kana keprokan urang kabehan. Eta mah niup lilin, keprok kabehan. Ampun bae ya. Coba aja pikir-pikir, lihat tanda gitu. Nyaho ongko. Saterusna cek pula eta ulang tahun lain teh pagawean jelema lieur, tapi pagawean jelema jorok. Itu kurang jorok ngayu. Eta kueh tar sanggeusna dibeulem lilina teh pan ditiup ku budak leutik teh ya. Laju kuehna dipasi-pasi dibagikeun ka budak leutik ibu nu hadir kabeh dibere. Tah di jorok mah mending lamun eta nieu teh nyebrot kitu sakadinya. Ayo. Nyebrot nyalehoan gak berarti kue nanti dahar ku ibu jorok ke tapi orang bukan gawean bae gitu sih ai karak hayang bae ngata hayang naon bae diturunkan ulang tahun di gawean dikuari ulah deui hayang ulang tahun nyupan lilin mun enggak rancangan nih tumpeng doaan panggil ustad panggil kiai doaan ku santri babarengan kue na dibagikeun sanguna dibagikan ngadoa ka Allah supaya budak panjang umur sehat jeung dibabarikan milikna eta nu kitu lamun ares ulah make lilin deui namanya kudu rumah sa urang Kalanganyar urang Sumur Jakarta rumah sama kitu hartina rumah sa kumaha lamun urang lain pantesna ulah sok digawean rumah sa teh kumaha lain lamun urang bebenangan leutik ulah loba laga orang jelema susah, ngaku ulang tahun, mana balaga eta. Rumah sa teh nu kumaha? Rumah sa nyaho salaki boga bebenangan asa leutik, penghasilan henteu gede, ulah loba kahayang. Eta rumah sa. Ieu mah salaki penghasilan henteu loba, ngecempreng salemburan nyaho. Aing mah buka beneran boga salaki udah gede ge bobogaan doang, nya duitna eueuh tah. Ulah eta. Rumah sa teh kumaha? Rumah sa boga duit leutik ulah sagala dipenta ka salaki. Bangsa salaki teh boga hasilan henteu gede, ulah kabeh dihayangan. Ieu mah ti panci sampai ka kulkas pake kahayang. Pan mengi eta salaki gitu bae ge. Rumah sama ya ku salaki diberi duit 20.000. Oh aing hayang amat di dahar daging sapi. Ngan duit 20.000 malah cukup beli daging sapi. Anaknya nu berarti sok hayang jajan. Akhirna kumaha? Cenah geus lah diampihan bae duit. Lempang kabur ieu mah aya sawah, aya. Naon? Genjer. Cokot genjer. Bersihan, ada genjer, hirim, bumbuan, oseng, geus masak, hidangkeun. Bro anak geus salaki dahar babarengan. Dengan catatan ibu kudu syukur ka Allah, rezeki eta berupa genjer. Lamun ibu syukur ka Allah, samajan kau eta daharangan genjer doang, segenjer-genjer nah, insya Allah eta genjer, rasa genjer. Semua rasa daging sapi mana syukur nang bulung-bulung ya genjer bae rasana. Tapi yakin, 1000 yakin, isuk lamun ibu micen keluar genjer di bae. Eta jelema rumah asa hartina kitu nya. Rumah Allah balaga lah balaga. Bisa milah dan milih mana syariat Rasul jeung mana sunnah Rasul. Ketika orang bisa milihan, oh iya syariat Rasul, oh iya sunnah Rasul, eta karak umat beneran cinta ka Nabi besar Muhammad. Terakhir nu kaopat, naon ciri umat beneran cinta? Cek Syekh Fadl Ilahi, badlun nafsi wal amwal duna Rasul. Siap ngorbankeun dirina, ngorbankeun hartana demi perjuangan Rasul. Rasul tos ateu aya, perjuangan jeung ajaran bakal aya sampai ke kiamat. Tugas urang sebagai umatna kudu dukung segala perjuangan jeung pengorbanan dan anu sudah diajarkeun ku mantena. Dukung pun. Pancet Rasulna hadisna seperti awal kula dibaca. La yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayya min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dan kasupkeun iman urang sekarang anyar
lamun resep na kakawa masih bisa ngelehkeun resep na kana harta, resep na kana anak, resep na ka kolot, resep na ka jelema loba. Can iman lamun urang geus cinta ka Rasul bisa ngelehkeun kabeh, ngelehkeun resep na ka anak, ngelehkeun resep na ka kolot, ngelehkeun resep na kana naon bae, harap urang iman ka Rasul. Dukung perjuangan Rasul. Rasul teu aya penerusna ahli warisna loba. Mana di antarana nyaeta al ulama warasatul anbiya. Ulama penerusna para nabi. Dukung para kiai, dukung para ustad perjuangan. Lamun keur ngobong ngabangun atuh teu boga duit tanaga. Lamun can anak urang kudu dipagahan ngaji anterkeun ka ustad. Dukung eta ngaranna dukung perjuangan Rasul. Anterkeun ulah nyolonong sorangan. Anak panselonong besorangan pancak ustad waduh yatim piatu nambah dibayar mayar sedikit kilo pandai waduh pan lamun kudu dipikir asak-asak bahwa eta anak-anak urang nu wajib ngadidik lain ustad lain kiai anak urang nu wajib ngadidik saha kolotna lain kiai lain ustad ngan urang mah sebagai kolotna dasar mah urang mah bodoh urang termasuk pula dasar mah urang mah teu kaur makanya duit eta anak teu kadidik teu kabagahan ku urang akhirna anak dipasrahkeun ka kiai di dieu manyakitna kumaha eta kiai magahan anak urang teu eureun teu kaur nya duit paham ya paham ulah sok bohong paham sok rapian teh ieu masalah penyakit urang nu wajib ngadidik anak saha berhubung orang kolot na teu kaur nya duit anak dipasrahkeun ka saha berhubung kiai teu kaur makan anak urang bae sampai teu kaburu nyiar paham maksudna paham nah coba maksudna bere bener ulah bere mama setahun sekali paling mitra bagi dua nulis sama nah eta ciri da umat nu ngadukung perjuangan Rasul. Nah, dari ciri ngadukung perjuangan Rasul, urang diberi tugas ku Allah, disampaikan ke Rasul. Nah, tugas urang boga dua fungsi tugas urang sebagai manusia di alam dunia. Hiji sebagai abid tah ibadah ke Allah. Nu kadua sebagai khalifah. Nah, khalifah li riayatil masalihil ijtimaiyah. Merek kemaslahatan kemanfaatan pikeun segala umum. Contoh, karena hewan, karena segala urang ulah sampai ngarusak, karena tatangkalan, karena ulah sampai nganiaya. Wih kita ibadah, kurang tugas tentang ibadah sesuai apa anjuran ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kurang ibadah ke Allah. Ibadah, sholat ulah ditinggalkan nu fardu. 5 waktu, zakat lamun nyampe nisab laksanakeun, puasa laksanakan, haji pun mampu gawean. Eta ngaranna urang bisa ngajalankeun ajaran yang perjuangan Rasul. Ibadah teh ngaranna. Ibadah naon bae ketika orang nu fardu geus beres nu sunah lamun daek gawean lamun sempet laksanakeun sebab ibadah mah loba ibadah mah naon bae taklif lagi kullu qaulin aw fi'lin yuhibbuhullah wa yardah setiap ucapan yang pagawean anu bisa ngadatangkeun ridhona Allah jeung Allah tersebut eta ibadah naon bae ngagawean naon bae ngomongkeun naon bae lamun Allah ridho jeung Allah tersebut ibadah. Contoh ulah hese ibu mawa cai kareupeun salaki sagelas isuk-isuk mere cai sagelas ka salaki eta ginjarana 200 rakaat salat sunnah sagelas lamun satong isuk bawa nah 10.000 nih begitu loba jasa ya eta karak mau cai nyeuseun na bae nyeuseun nyuci baju eta nyuci baju pan pagawean enteng unggal poe dilaksanakeun orang yang minta ganjaran sabrek-abrek katanya se. Tapi kuncinya kudu ikhlas jeung ridho. Ngabakti ka salaki nyese. Jalma awewe anu sok nyese baju salakina eta ganjaran ngabu gunung. Lain kelompok ulama aya hadisna. Kumaha cek hadisna? Iza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha. Ketika seorang istrinya sebaju salakina hiji contoh. Tos oblong cap soal. Nu barolong. Boga salaki disese dengan ridho jeung sub ikhlas saja taat ka salaki nan imbalana kataballahu laha alfa hasanah ku Allah dicatat dituliskeun eta ganjaran pikeun si istrinya sebaju salakina 1.000 kabagusan mantap teman 1.000 kabagusan oblong sakti jasa teh hiji ge bisa ngabalas 1.000 kabagusan
wa ghafaralah al-faiqati'ah ku Allah dihampura dosana eta si istri 2000 kasalahan 2000 dosa dihampura ku Allah ku oblong hiji doang bisa eta terangkan wa rafa'alah al-darajat jeung ku Allah diangkat derajat eta si pamajikan 1000 derajat paten teh gudai isu malam hari mah sosok kabeh lamun perlu salah kelewat teh tokol ka ada ngajaran ulang ganjaran aku bahkan di ujung hadis wastaghfirullah kullu syai'in talat alaisyam rekes ka Allah mentakeun hampura naon nu kasolot ku paran poe kabeh mentakeun hampura lamun ibu keur nyeuseut paran poe nyorot taneuh paran poe nyorot batu paran poe nyorot gunung eta gunung batu jeung taneuh nu kasolot paran poe kabeh ngomong ka Allah rekes ya Allah hampura eta si emak nu nyeuseut baju salakina mun panyakitna itu dia lamun keur nyeuseut aya duit na kantong salaki 50.000 dicabut slep aja we hadiaskeun eta gunung nu tadi mentakeun hampura ka Allah cek gunung terjadi Gusti dikalake dari paling udah biasa atuh lain kitu kudu beja anu boga salaki lain nimu sisi jalan ulah sasane mu upahnya sama kulit kali itu kak masuki cara upahnya bukan salaki beja cokot bae tinggal lalagan eta jadina kita puratul ayun awewe nu sak nyokot duit tina baju salah kita bebeja timbalana wisru samaina syarikon dibere kelas dibere imbalan 70 pamalingan pada nyurahkan pamalingan ke habis sih berarti mau pamalingan baju duit salaki bae pasikeun mak lamun nimu kernya saduit salaki pasikeun tila ai pelit masalahna meureun keur teu mere teh atuh keur teu usaha aya duit saeutik doang eta pasikeun lain pelit ai ngaran teu usaha mah teu boga duit boga cenah duit mah usaha unggal pengen kalau mere duit atuh mere meureun uang dapur mah uang masak gitu atuh beneran eta mah korekna duit loba usaha ongkoh duit masak eta lok mere nu kitu ngaranna pelit beneran lamun kitu beunang teu dicokot duitna beunang aya hadis awas sekolah bae eta mah kita beli beneran nganan cokot duitna tapi awas ulah pake meuli nu aneh-aneh beuli geus ada hareun kabeh lauk sambal endog sayur kabeh dia duit 100.000 teh ya pasak harita keneh geus asak amrakeun sama hanya dong hajat dulur pantelok mere duit ge dahar mah hayang lapar dohor teh weh dah lapar amat lu kudu ngerti wih hidung kecil banget yo di mana yang duit jawab gue itu menanti Allah subhanahu wa ta'ala